Mana sok kepikiran tar aja. Kepikiran resiko. Atuh kepikiran mana neneng? Sarua urang ge lieur heueuh. Boga putus sapopoe teh. Komo loba anak mana neneng? Padahal urang teh geus pada boga salaki, urang salakina Iwan Gunawan geus urang si dipaten. Edi Suredi geus dipaten pokona mah kawin penghulu teh bener da. Tapi neneng sia naon cing duit teh sabulan sakali aya mere henteu urang teh ieu. Lain padahal mah moal poe nya mere Ta teh nya. komo sia urang mah loba anakna neneng kumaha? Hiji mana anak? Urang teh nya 4 atuh nu hirup mah. Oh, 5 teh jeung ieu atuh neneng biayaaneun neneng. Kang Edi teh. Long maneh. Oh, urang 3. Maneh mah ngasasiki 3 3 ti Iwan Gunawan teh maneh teh. Ye ti si Iwan Gunawan maneh 3 cetek. Urang sok 5 parabaneun. Mudah-mudahan we atuh sing aya rezekina. Kemudian beki barang hakan. Sing aya rezekina. Amin. Taneneng maneh oge jeung si Iwan Gunawan cing aya milik amin. Urang pada ieu we nya. Aya milik sarereanya. Tah eta amin. Bener da usahana cing lancar. Tah itu amin. Cing saleh. Tah eta cing saleh nya. Ulah selingkuhnya. Tah ulah salingkuh wae. Ulah kos maneh. Naon? Da urang teh atuh da bestian ayeuna mah geus konten mah tah eta. Maneh Eta mah pasti teh cuma konten baraya yo. Maneh pamajikanana Urang salakina si Edi yo Iwan Gunawan gitu. Ya. Tah eta baraya cuma konten. Tah eta da rame. Da ija jeung neneng teh sebenarnya baik. Eta baraya kadat menghibur aja. Lamun teu kitu mah rame baraya. Nanti omongan. Tah naon we omongan teh nya supaya rame. Tah ya sugan we atuh urang teh itu ngabantu suami ngabana teh atuh pasti pokona mah konsisten. Nah itu urang sehat salaki sehat anu jeuna kontenan anu bermutu anu berpikir resipun batur ame doang teh anu saja teh urang bisa gajian gede. Amin atuh nanti sugan we digabah bisa kan ngabantu perekonomian. Kita baraya atunya kelek naon atuh neng komen ya barayanya ditonton biasa sareng si neneng. Tah kitu sia. Bisa kan urang teh ngebantu ka kurang hati salaki. Ulah loba hutang maneh. Assalamualaikum. Salam. Wah kemana wae? Nuju naraon atuh? Nuju ngajedog we ya tinggal ikan ngobrol. Oh, tumben. Tumben ala laku ratu. Oh, ya teh kapaksa wa. Cuma burung tah. Oh, tah. Pamajikan si Kang Edi, urang Iwan Gunawan. Ija ari caroge teh na. Ija teh caroge teh namina Kang Edi. Nya Edi Suredi. Ieu tah. Sabare. Ari murang kali sabari ija? Abi bade 5. Bade 5. Ari neneng carogena namina sa carogena? Iwan Gunawan wa. Oh, cing sepira kaca socana neneng cenah aya nu ngamen neneng di kaca soca wae teh kunaon bilih pajarkeun socana hiji. Oh, geuning 2. Biasa aja. Eta tua serap ningali si Surijah. Oh. Si Surijah. Sing sarukses sarehatnya. Sing sarehat. Yang penting mah di nuju damel ngonten teh dina akun saha namina? Sumi Barawa. Oh, gitu. Nu penting mah halalnya ngabantos perekonomiannya. Dina YouTube lagi aya wa. Oh, na YouTube namina saha? Sumi Barawak Ija. Oh, gitu. Si Surijah mah karek oge. Promosi nih ye, Ija promosi neneng nih. Cici atuh jagra. Nih kadengikeun. Meni ulah we aing kucap-kicap da mata aing teh jeruk. Jeruk jawanya. Syukurlah sarehatnya sing sarukses. Upami tiasa mah muntos ageng rezekina maraksakeun umrohnya. Amin. Alhamdulillah umroh teh. Jeung tong hilap. Jeung tong hilap kangge hak orang lainnya kitunya urang teh. Ija entong di enggak meser giginya mending keneh umrohnya jahnya. Umroh we. Nya. Mung ning si eta umrohna kita. Aduh. Sieun kita Pak Yoyo ning si Edi. Oh, pas yawe di ditu. Coba balikeun heula huntu. Apaan dia teh? Komen teh Ija balikeun huntu cenah rek di taman huntu domba. Neng aing mah lamun geus ti Mekah geus eta sukses kitu. Rek meuli nu emas. Urang injeu emasna nya. Emasna rek meulina mah nu sakilo ketang sautik
10 kilo. Kumaha berenana. Mas tukang baso meureun. Aya ge si Mas Gimin. Sabae we lah saeutik mah. Ija. Heeh atuh abi rek kadituna sing sarehatnya. Punten gitu kabaraya anu teu seneng hapuntenna beureah cariosannya. Cariosan anu teu sapagodos gitu ti Ijah sareng Neneng. Semoga terhiburnya. Ya ari salaresna mah. Aku teh balik gitu loh. Nah, salaresna mah bararai. Ibu rumah tangga dua-duana oge nya. Hapunten ya. Aku teh balik. Mugia sing saruksesnya. Amin wa Neneng, Ijah, assalamualaikum.